Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan mitra dangu sadayana, alhamdulillah tepang deui sareng hidangan carita pondok nu ngahaja ka pihatur dina ieu saat. Insyaallah simkuring saja nyanggakeun hiji judul dina carita pondok ieu nyaeta Pangsiun di Suku Gunung, mangrupikeun karya pangersana Bapak Haji Usep Romli HM. Nu diserat ku anjeunna di Limbangan dina sasi Oktober tahun 1883 nu aya dina buku kumpulan carpon Paguneman jeung Firaun. Mitra dangu sadayana kumaha leunjeuranana ieu carios Pangsiun di Suku Gunung, sumangga urang sami Bandungan ku sadayana nyanggakeun. Bedog, parang, congkrang, arit jeung bangsaning parabot seseuketan sejena geus lawas pisan kapopohokeun. Ukur gunting kuku atawa silet paragi ngurut janggot nu sok pirajeunan remen make keneh teh. Tapi ayeuna pisan aya celurit nyangsang kana beuheung. Celurit begitu teuing ti mana asalna jeung naon gunana, kan asa mindeng kasebut-sebut dina koran dina majalah, sok mindeng dipake nodong jeung mateni. Ari ayeuna pisan eta pakarang geus nyangsang dina beuheung. Ilang kaaslian alam cikeneh keur diteuteup, geus bae tina tetenjewan lengkob hejo ngemploh di lingkung gunung nu camut-mut ku halimun. Sirna karesikan patamanan pinuh ku kekembangan nu meunang ngahaja melak jeung jaradi ku sorangan. Leungit kiricik air, kiricik cai nu nuturkeun guruh curug ti kajauhan, nu paadu manis jeung hiliwir angin. Geus puguh cahaya surya mah, apan can mangsana sumirat, sanajan manuk geus ribut mapag isuk-isuk nu rek cunduk. Saeran patembalan jeung cangkurileung disenggakan manuk seupah, aya dederuk, aya ungkut-ungkut, kawas pating kuliat, paselang jeung cawehwer cangehgar nu hawar-hawar rada anggang ti lebak, kabeh hegar gumbira muka dora poe anyar. Ngan ieu celurit neleukeum kana beuheung. Panon nu bieu dipeureum-peureumkeun keur nyinglar ka paur jeung kareuwas, lalaunan dipeletetkeun, dipake ngintip, nyidik-nyidik nu nyekelna. Si horeng budak ngora jangkung begang, dangdanan sangeunahna buuk ngarebig ngaruig, tina sungutna ngaheos bau alkohol. Mun hayang keneh hirup, bawa aing asup ka imah anjing. Omongna kasar tur sugal pisan. Ceuli ngadak-ngadak mepeg, jauh melamelu jeung sora-sora nu sok kadenge salila ieu. Tong boroning sora garihal kitu dalah interupsi anu handap asor oge apan diharamkeun. Di kota mah apan ucapan-ucapan jama teh diatur ku hiji tata krama anu ngagamparkeun kaluhungan budi nu lantip tur lemes. Nu bakal nyentug dipapaes dipapantes sangkan genah kadengena, sanajan ari tuju jeung kanyatanaanna mah kitu keneh. Ari ieu tanpa wangenan pisan, kecap aing kecap anjing estu sahinasna. Henteu kawas di kota aya sisi libanana. Memeh kaburu nembalan jeung memeh ngagugu kana pamentana, ingetan miheulaan ngalayang ka mangsa sakitu puluh taun ka tukang, ngabayangkeun nu kaalaman ku Mang Uhe jeung Mang Irta, duanana panyawah kadeheus aki, naha memeh maranehna maot dipencit ku gorombolan, di saung sawah basa keur jongjong mangkek sarua diancam heula
dititah milih nyawa atau harta. Kanyahoan geus beurang pare di saung bongbong dua babatang ngajalolor lembur-lembur ibur jalma-jalma tagiwur. Sapeuting pinuh kangerik kaduana kabeh buriak ngarungsi ka patengahan. Aya nu ka kota kacamatan, aya nu langsung ka Bandung, malah rea nu kebat ka Jakarta. Saminggu Aki kudu pulang anting ka markas tentara dipariksa bebeakan. Dinaha-naha pedah masih keneh mangkalan di pasawahan, teu ditawan oge untung. Bubuhan nini rancage, gasik barang kirim opak, wajit, ranginang. Bangkrok, ulen jeung kejo ketan direumbeui kacang galing teu tinggalin. Dadaku ngarangsum Aki, tapi air rereana mah disimpangkeun ka dapur. Urang markas pada surti lumayan nambah-nambah rangsum. Geus dianggap beres kerid peuti ka Jakarta. Teu hese picicingeun di tempat anyar. Da puguh sabagian pakaya Aki anu gampang dijual seperti domba, sapi, munding digariduskeun. Cengcelengan sarerea dibobok, perhiasan nu nini nu bibi dijual. Ukur tanah nu weuteuf teh ditengahkeun ka kulawadet jeunatna Mang Uhe jeung Mang Irta. Susuganan daraikeun keneh ngurus. Aki nu keur di lembur kaceluk ahli balantik tanginas metakeun modal. Dirojong ku bapak jeung emang nepi kalancar pisan. Malah leuwih jugala kasartaan kuligina rasa. Teu marung kaut bingung kawas di lembur, meus-meus gebeg, meus-meus renjag. Unggal wanci kudu sayagian kongres, wancahan ti kahareup nyokong ka tukang beres. Ngaladenan tentara jeung gerombolan sangkan duanana henteu ngakalakeun. Kan tentara kudu berean ka gorombolan ulah koret dijamin aman saheulaanan. Hanjaka jajantung teu waleh keketegan sieun katohian. Boh kudu dihareup, boh kudu ditukang kuriak pada ngaraponan. Apan Mang Uhe jeung Mang Irta oge kitu, henteu tartib, henteu rikip, malah dituding ngajongklokeun. Harita pas sore mawa beas, rokok jeung sapuratina keperluan sapopoe keur gorombolan. Ditunda dina tempat nu sasari. Meureun kanyahoan ku Okade. Waktu gorombolan datang rek nyokot pangirim langsung dideredet ku tentara nu geus dikontak ku Okade. Opatan tiwas, duaan kacerek. Teu mangkuk saminggu saung Aki didodog. Mang Uhe jeung Mang Irta dipake bung bulanan. Pasti gorombolan nyangka Mang Uhe jeung Mang Irta anu ngabejaan tentara. Nepi ka maranehna kabeunangan. Padahal teu teusingna. Ongkoh moal aya kasempetan ngajelaskeun kalawan jentre. Zaman kacau mah nu penting males pati lain argumentasi. Berat saknya mah ningkalkeun demur teh ucu. Aki sering ngageuri. Bari ngageberan awak nu aku bayeungjangna hawa Jakarta. Hiji mah nyanyongkab hariujang nyagaranyeng. Yupa-yupa sora pating jelengel teu eureun-eureun hese hayang kiblat sare teh. Wah, di lembur ge sarua. Nini sok gancang nambalang. Iraha urang bisa sare cibra. Karek linyap korejat. Karek reup korejat. Teu kaop aya anjing rageg jeung kokol nyicir. Geus pasti dicucurkeun ku sora darder bejin. Teu nyaho hujan, teu nyaho tiris, kudu gancang-gancang ngejat kana abewak. Susuluduk kana rungkun nyingkahan malakal maut. Heueuh atuh iraha lembur rek aman.
balik deui ka Jerman normal. Iraha rembuk aman balik deui ka zaman normal ngahunang ngahning tiis ceuli herang maca aki rumahu terus ngalangeu ngumbar paninengan kawasna anjeunna ngabayangkeun kanikmatan baheula janari tengah peuting indit kamana bae taya nu ngaguna sika bebas lunta bebas cumarita barang bere kari sok teu kudu culang cileung jeung harua sarewas heula bari jeung tetep diintip-intip tibalaeun kabayangkeun tina usum mapag panen pasawahan mimiti maklak koneng pare ray-rayan sawareh miheulaan asak nini emak bibi alancrug kana kotakan ngagempelan ditiung samping lalai sekat dicontongkeun parigel pisan letakeun etem imeut milihan ranggeuyan nu baleuneur geus ruhruy sawareh rea nu geus neba ayeuna ukur sageugesan paling rea nu sejena diantep heula sina asak rata hancoaneun panen gede sababaraha poe deui sabot nini emak jeung bibi ngagempelan aki dibantuan ku Mang Uhe jeung Mang Irta momean saung bilikna nu geus barobo diganti ku nu teu tihangna diwawegan palataranana disapukeun leunjeuran gantar umpak oge paranti ngagantungkeun pare meunang ngageugeus engke diwawegan pare meunang ngagempelan tara dibawa ka imah dipoe di sawah bae nini nitahan Bi Ursih pamajikan Mang Uhe jeung Bi Ebod pamajikan Mang Irta mawa jubleg gede sina nutuan panggempelan upama geus garing atuh pendil coet katut parabot dapur nu perlu diringkidan deui ukur mangkalan ti barang pere digempelan nepi ka rengse diakut ka leuit mangrupa mangsa-mangsa pangendahna keur sarerea teu kolot teu budak dalah ingon-ingon oge bangsaning hayam entog jeung meri jiga nu kabawakeun bunga loba hakaneun pada ngamemenan rea hayam nu terus ngenog jeung megar sabot nu bogana nyaung-nyaung sagala kasukaan asa tamplok harita ti dinya pasang kolecer marak di kakalen neangan endog manuk jeung endog meri babaya morogan piit galatik bondo jeung cek-celek dina sayangna ngan asa sakoteak beurang teh atuh peudingna bari ngararasakeun tiris digubed saung di luhur rangon ngadedengekeun nu beluk patembalan Mang Uhe jeung Mang Irta ti saung Aki Mang Odon ti saung Wahaji Ahmad jeung Mang Salim ti saung Nyimas Enting tukang beluk petingan wungkul tukang kaogan maca wawasan ti nu ngajuru patarik-tarik paluhur-luhur pahalimpu-halimpu isuk-isuk memuluk liwat haneut deungeunna pais lauk campur aya beunteur parai uceng hurang cingok impun nanahaon meunang Aki ngabubu pasa sore masangna subuh dijait mucekil bae sakapeung sok aya cobek lele gede tina useup tegeran eta mah kamurahan Allah kitu saur Aki asal urang daek ngaka sagala geus nyampak teu kudu jauh-jauh hayang pare kari ngarawel hayang lauk kali ancrub hayang lalab-lalaban kali mecik memang nya kabeneran rorogan sawah Aki ngawates kawahangan leutik nu rea laukna sakalian hayang deungeun sangu asa daek pasang useup atawa bubu atawa nyair meunang sapaisaneun mah lalab-lalaban boh nu dipelakna haja saperti terong tomat paria surawung boh nu jara di sorangan kayaning antanan jonge jotang solod soya neba dina galengan tinggal metikan ngan kusabab parobahan kaayaan sakabehna kudu ditinggalkeun nya ari jentulahan mah
boh tanah darat, boh tanah sawah teu leupas. Angger milik aki, isuk pageto baris diwariskeun ka anak incu, tapi nu aya ti satukangeun eta nu kungsi karandapan dina kanyataan, kapaksa ukur diwawaas ti kaanggangan dina situasi jeung kondisi nu jauh mela-melu bedana. 4-5 tahun mah hawa kota tacan bisa nguras tatamperan mang inget, tapi saterusna lalaunan tumerap, saeutik ka saeutik aci ninggalih paninengan maluguran, tungtungna les taya tapak-tapakna acan, kaceot galura zaman. Pakampungan padesaan ukur tinggal beja saliwatan. Dina sakalieun dilongok, basa kaayaan geus aman bet asa teu marumpang. Komo basa geus asup kana mangsa aweuhan pangwangunan asa aing-aingan. Teuing pedah geus eueuh dadampar panahan keur nancepkeun akar pancer kahirupan nu mampu ngarenungkeun sirung, ngagomplokeun daun jeung meuhpeuikeun buah dina pasipatan jeung perasaan, menyirikeun masih boga kakait jeung kokocoran pipi lemburan. Lantaran eta geus musna, nyoba-nyoba ku jalan balik, mulang ka Bali geusan ngajadi. Kebo mulih pakandangan, nyucruk galur nu kapungkur mapai raratan baheula. Tapi disampakeun celurit, kana beuheung pisan, sora ngancam, sorot panon nu pinuh ku katajeman. Saenyana teu kudu aneh teusing, katalengesan kakejeman tipu daya apan geus jadi kabiasaan sapopoe, langsung atawa teu langsung. Sanajan dibungkus dibuni ku rupa-rupa tiuri, istilah jeung teuing naon deui sangkan alus guluburna tetep bae katohyang aslina katembong hakekatna anu patukang tonggong. Kungsi aya nu nyarita babaturan cenah urang cueut teuing kana aspek-aspek lahiriah, materialistik, ari aspek-aspek rohaniah, mental, spiritual kateler-teler. Antukna hurung nangtung siang leumpang ukur semet cangkang. Eusina mah jorok orowodoh dangdanan gandang ari akhlak rubat rabet. Pada nyengor nu boga pamanggih kitu teh dianggap kuno mengpat tina orbit globalisasi. Kalacutan nu mineng kabejakeun dina media massa keun bae da kaalaman ku deungeun-deungeun, lain ku diri urang pribadi, asal ulah tumiba ka urang, jeung nu kitu mah lain pikiraneun urang, lain pagawean garapeun urang. Pikeun urang nu penting angka-angka kauntungan salawasna undak, hitungan terus mumbul, lantaran dina etika internasional mah nu dijadikeun patokan teh taya lian ti tumuwuhna angka-angka GNP sacara ragem, jeung ningkatna investasi, lain pasualan cetek nu tumiba ka para individu saperti pemerkosaan, penjamretan rajapati jeung sabangsana. Ongkoh deui eta mah geus aya nu ngurus. Lamun ngajurus kana pidana pulusi bagianana, lamun ngajurus kana subversi politik bagian bakor strasna, ceuk nu tekun ngahucuhkeun kamajuan sektor fisik material. Tembongkeuneun ka para calon kreditor jeung investor mancanagara, pamadegan maranehna kasus-kasus samodel nu ditataan di luhur tai ceuli, lamun bangsa demonstrasi mogok jeung sagala rupa nu ngalibetkeun jalma rea kacerep kudu dipikiran serius. Ari celurit rek ngagorok ti koro, ayeuna pisan bagian saha? Tadina mah hayang ingkah ti kota teh teu beda ti ingkah ti lembur baheula. Hayang neangan katengtreman, hayang manggih katenangan batiniah. Puluhan tahun dikekeuweuk ku muruh metropolitan geus ngalolongkeun panon, norekeun ceuli jeung ngabalemkeun biwir tina rupa-rupa pasoalan nu pabulat pabeulit rea rambat ka malena. Rengkak awak di program ku rencana-rencana nu geus pasti, karep jeung lengkah kabagudet ku tata cara rutin.
ngageblek taya variasi saliwat mah mun disawang ku wang-wangan kulik kasar katut jalma-jalma sejen nu paeh poso neangan sahuap sakopeun bari suku dijieun hulu dijieun suku kawasnya ngareunah baju bersih dasi nyiripit mobil mewah sakotret tanda tangan bisa ngadatangkeun pangasilan nu leuwih cukup keur 7 turunan. Dir taya problem taya pajurawet pajejeut alah batan bola kusut disalayakeun ka lapang golep anggur mingkin panna sakumaha torek jeung lolong oge hate leutik mah masih keneh nyah-nyahan beunta sering natanyakeun ari lapang golep teh di mana asalna lain meunang mulak-malik aturan keur ngindit siripkeun pangeussi nu aya ti dinya sina buriak jama-jama nu ngeusian eta lahan kaditu kanu jarauh transmigrasi bedol desa jerit jeung cerik maranehna memang teu perlu diperhatikeun ku nu hayang senang-senang bari nyamuni dina istilah-istilah mentereng memeres lingkungan ngalegaan kasempatan gawe modernisasi jeung sabangsana nu ukur kaharti ku tulisan dina kwitansi juta jeung miliar nu muter di antara menyiptakeun wewenang jerit jeung cerik protes jeung supata anggap angin saliwatan bae disanghareupan ku pasukan mawa anjing palacak oge beres puguh nu nguruskeunana hayang mulang kasarakan sugan kamarijudan karamijudan model kitu bisa dijauhan saeutik ka saeutik nemuwuhkeun deui kasadaran kana ajen hirup kumbuh nu murni anu teu pati nyantel kana kalkulasi untung rugi kuat lemah jeung pabulat pabeulit sejena nu matak ngadeetkeun rasa kamanusaan tanah warisan aya keneh babakan nenggang tempat bareto nanjerkeun kolecer jeung ngapungkeun langlayangan ideal pisan kariung ku pasawahan dikuriling ku pasir nu ngindung ka gunung leutik landeuheunana walungan rada gede nu beh tonggohna aya curug nutup paragi barudak piknik liliwetan sabada seubeuh teuleum jeung sorodot demang di hulu curug dibedah ka kalen papalidan keur nyayan samah sawah balong jeung tampian lembur najan teu nyeples jeung nu kungsi kaalaman zaman aki jumeneng zaman mangkalan nyaung-nyaung di sawah ti mimiti panen nepi ka pare ngampih ka leuit bongan geus rea robahna kagiridi ku wanci kabedah ku mangsa kalah kumaha oge modernisasi moal kabendung ku tradisi nu kaceluk wadela oge kabeh bedah teu manggap mulia tapi dibandingkeun jeung di kota merenah keur nu niat babalik pikir keur bersihkeun diri nyepi nganti-nganti dawuh samemeh umur puput katiban ajal ti tatahar ngalelemah nepi ka deug wangunan vila beres sapuratina ukur mimingguan langsung bae dipindahan dua anjing pamajikan barudak mah acan marilu karek saminggu mikawanoh deui ka aya nu masih keneh rada alami teh sepi tina kirining telepon bebas tina sirine radio panggil TV jeung radio oge teu perlu da eusina kitu keneh komo kangaranan berita mah taya undakna ngan upacara jeung upacara pengarahan jeung pengarahan sono kana pintonan alam kana sora-sora nu murni hiliweur angin teu kudu dibeuli kawas AC jaba bersih bebas polusi tapi ieu celurit dina beuheung hagor alkohol mabek kana irung hayang keneh hirup tuluhkeun duit jeung perhiasan sisimpenan sia anjing maneh ngancam deui lalaki jangkung begang geulangna ngirincing kongkorongna rante tina pepeuteuyanana nu teu kabunian ku leungeun baju nolol tato hulu buaya tibeh ditu tukang ngentrungkeun malati aya deui duaan ngawaskeun bari caringcing moal salah batur-baturna
keur ngitung-ngitung angka investasi, kurs dolar, indeks saham, dividen nu bakal katampa akhir tahun jeung sabangsana teu mantra-mantra bakal ngalaman disangsangan celurit. Nu kitu mah urusan barudak gelandangan, preman, pamabokan, geng-geng brutal. Nu kitu mah ukur aya dina koran murahan, bagian polisi lamun masih keneh dina lelewek pidana kriminal, bagian bakor stranas lamun geus ngaharib-harib kana politik jeung keamanan. Ngan ari geus kieu kumaha? Dina mangsa hayang lugina pangsiun di suku gunung, bari jeung celurit beuki dedet neken gondok laki, hagor bau alkohol beuki meleding, jeung sora garihal beuki sugal. Gancang anjing. Kitu pokna. Leuh palawargi sadayana. Upina sakitu carios dina judul Pangsiun di Suku Gunung. Mudah-mudahan dina carios anu kadugikeun tadi teh sing janteng panglibur kalbu pangbeberah manah kanggo urang sadayana. Sakitu nu tasya kapihatur wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak Vermios.